Jadi kita kali ngomong. Dedi maksudnya naon ya di Merdeka Dedi Hah? maksudnya naon ya Aku ulin ya. Kunjungan beren. kunjungan mah nyamperkeun hungkul da ieu mah lain ieu Hah? kunjungan mah nyamperkeun we amun misalkan aya naon ieu keluhan Jadi nanti kayak hiburan nih. Lihat ya. amun eta mah keur partai harita keur teh kampanye harita mah bisi ulang tahun Sukabumi teu eueuh bisi gitu bisina ulang tahun Sukabumi urang teh mah da dieu mah naon kecuali da dieu mah aun aya keluhan naon ya di aya nu rugrug naon keluhan ngarep nyampeurkeun ku ayeuna mah gitu mun baheula mah da heueuh